Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Orang raya ngalogat versi Sunda Kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinatun Najah kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparin nikmat ageng ya Allah di dunia keur jalma iman sareng jalma kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparin nikmat alit ya Allah di akhirat keur jalmi anu iman wungkul. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina, zat anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunia waddini sareng agama. Wasalla sareng muga maparin rahmat saha Allahu Allah ala sayyidina kadunungan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina anu jadi panutup sakabeh nabi atanapi pirang-pirang nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya upaya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-azimi tur anu maha agung Allah. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatu an tegesna kahiji nyaksian saenyana kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saenyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng kaduana migawe salat wa ngadegkeun salat. Wa itauz zakati sareng katiluna mikeun atanapi mayar zakat. Wa saumu ramadhana sareng kaopatna puasa dina bulan Ramadan. Wa hajjul baiti sareng kalimana munggah haji ka Baitullah. Man tegesna ka jalma istata'a anu kawasa si man ilaihi ka itu bait sabilan di jalana. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta aya 6. Antu mina tegesna kahiji yen ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi jeung kadua ngimankeun ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi jeung katiluna ngimankeun kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi jeung kaopatna ngimankeun kana pirang-pirang jeung kaopatna ngimankeun ka pirang-pirang utusan Allah wal yaumil akhiri sareng kalimana ngimankeun kana poe akhir maksudna poe kiamah wal qadari sareng kagenepna ngimankeun kana papasten khairihi tegesna alusna itu qadar wa syarrihi sareng gorengna itu qadar minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Faslun ari ieu teh hiji fasal wa makna la ilaha illallah
jeung ari maknana la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya deui pangeran anu hak diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin wungkul Gusti Allah. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Alamatul bulughi ari pirang-pirang ciri nabaleg salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyarata tegesna kahiji sampurna umur 15 naonana sanatan tauna. Fi dzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung kaduana ngimpi jima fi dzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Litis sinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung katiluna haid fil unsa di awewe wungkul litis sinina karena umur 8 tahun. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna cukupna susuci ku batu sama niyatun eta aya 8. Ayakuna tegesna kahiji yen kabuktian itu ijza'il hajar bisalah sati ahjarin eta tetep kalawan 3 pirang-pirang batu. Wa ayyan qo jeung kaduana yen bersih naon al mahallu tempatna. Wa alla yajifa jeung yen katiluna henteu kaburu garing atawa henteu garing naon an najasu najisna. Wala yantaqila jeung yen kaopatna henteu pundah-pindah itu najis. Wala yatro'a jeung kalimana yen henteu datang alaihi kana itu najis naon akharu najis anu sejen atau perkara anu sejen. Wala yujawiza jeung kagenepna yen henteu ngaliwat eta najis sofhatahu kana bobokongna si jalma wa hasyafatahu jeung kana hasyafahna si jalma. Wala yusiba jeung katujuhna yen henteu keuna kana itu najis naon maun cai. Wa antakuna jeung kadalapana yen kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batu na tohirotan eta anu suci. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang fardu na wudu sitatun eta aya 6. Al awalu ari nu kahijina an-niyatu eta niat. Asani ari nu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah beungeut. Asalisu ari nu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah leungeun 2. Ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Ar-rabi'u ari nu kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ro'si anu tetep tina sirah. Al-khamisu ari nu kalimana ghuslur rijlaini eta ngumbah suku 2 ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana. As-sadisu ari nu kagenepna at-tartibu eta tertib. Faslun ari ieu teh hiji fasal. An-niyatu ari niat qasdus syai'i eta ngamaksud kana hiji perkara muktaronan barina dibarengkeun bi fa'lihi kalawan migaweana itu syai'. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat al-qalbu eta hate. Wa talaffudzu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat sunnatun eta sunnat. Wa waqtuha jeung ari waktuna itu niat ingda ghusli awwali juz'in eta dina nalika ngumbah kawitan juz minal wajhi tina beungeut. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib alla yuqaddima eta yen ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana anggahota anu baris pandeuri ala udwin mandeurikeun atawa ulah mandeurikeun kana anggahota anu baris ti heula. Atawa mun lebih simpel mah kieu alla yuqaddima eta yen ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana hiji anggahota ala udwin mandeurikeun kana anggahota anu sejen kitu tah. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Al-ma'u ari cai qalilun eta aya cai anu saeutik wa katsirun jeung aya cai anu loba. Al-qalilu ari cai anu saeutik ma eta cai dunal qullataini anu tetep itu emak kurang tina 2 kulah.
Wal kathiru jeung ari cai anu loba kullatani eta dua kulah fa aktsara tuluy leuwih loba. Al qalilu ari cai anu saeutik yatanajjasu eta hukumna jadi mutanajjis itu qalil biwuqu'in najasati kusabab katibaan najis bihi dina itu qalil. Wa illam yataghayyar jeung sanajan henteu barobah itu qalil. Wal ma'ul katsiru jeung ari cai anu loba la yatanajjasu eta henteu jadi mutanajjis itu ma'ul katsir illa idza taghayyara angin di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana itu ma'un aw launuhu atawa rupana itu ma'un aw rihuhu atawa ambeuna itu ma'un. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus sittatun eta aya genep. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasupkeun hasyafah fil farji dina farji. Wa khurujul maniyyi jeung kaduana bijil cai mani wal haidu jeung katiluna haid wan nifasu jeung kaopatna nifas wal wiladatu jeung kalimana ngajuru wal mautu jeung kagenepna maut. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Furudul gusli ari pirang-pirang farduna adus isnani eta aya dua. An-niyatu tegasna kahiji niat wa ta'mimul badani jeung kaduana ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10. Al-islamu tegasna kahiji Islam wa tamyizu jeung kaduana hideng wan niqau jeung katiluna bersih anil haidi tina haid wan nifasi jeung tina nipas wa amma jeung kaopatna bersih tina perkara yamna'u anu nyegah itu ma usulal ma'i kana tepi na cai ilal basyarati kana kulit wa alayakuna jeung kalimana yen henteu kabuktian alal udwi dina luhureun anggahota wudu naon ma perkara wa alla yakuna jeung yen kalimana ulah kabuktian alal udwi eta tetep dina luhureun anggahota wudu naon ma perkara yughayyiru anu ngarobahkeun itu ma almaa kana cai wal ilmu jeung kagenepna nyaho bi fardiyatihi kana kafarduan wudu wa la ya'taqida jeung katujuhna yen henteu nekadkeun si jalma si mutawaddi fardon kana hiji fardu min furudihi anu tetep tina kafarduanana wudu sunnatan ditekadkeun kana sunat wal ma'u jeung katujuhna kabuktian caina at-tahuru anu nyucikeun wa dukhulul waqti jeung kasalapana manjing atawa asup waktu wal mualatu jeung kasapuluhna tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma nu langgeng hadas. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya'a eta opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina dua jalan min kubulin nyatana tina kubul au duburin atawa dubur rihin tegasna angin au ghairihi atawa liana itu rih illal mania kajaba cai mani. Asani ari nu kaduana zawalul aqli eta leungit akal binaumin ku sabab sare au ghairihi atawa liana itu naum illa nauma qaidin kajaba sare na jalma anu diuk mumakkinin anu netepkeun itu si qaid maqadahu kana bobokongna si qaid minal arudi tina taneuh atawa tina bumi maksudna tina pangdiukan gitu. Asalisu ari nu katiluna iltiqau basyaratai rajulin eta narima antalna kulit lalaki wa mar'atin jeung kulit awewe kabiraini anu pada gede duanana ajnabiyaini tur pada deungeun-deungeun duanana min ghairi hailin bari henteu aya anu ngahalangan. Arabi'u ari nu kaopatna masuk kubulil adamiyyi eta nyabak kubul
maksudna zakar atawa parji bangsa Adam. Aw halqati duburihi atawa nyabak bubuleud duburna itu adami bibatni rohati ku jerona dampal tampah au butunil asobi'i atawa pirang-pirang jerona pirang-pirang ramo. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Man sajalma intaqodo anu batal naon wudu wudu nasi iman haruma taharam alaihi kasi iman naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung kadua na haram tawaf wa masul mushafi jeung katiluna haram nyabak mushaf wa hamluhu jeung kaopatna haram mawa mushaf wa yarumu jeung haram alal junubi kajalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung kaduana haram tawaf wa masul mushafi jeung katiluna haram nyabak mushaf wa hamluhu jeung kaopatna haram mawa na mushaf wal hubsu jeung kalimana haram cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani jeung ka genepna haram maca Al-Qur'an. Wa yahrumu jeung haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung kaduana haram tawaf wa masul mushafi jeung katiluna haram nyabak mushaf wa hamluhu jeung kaopatna haram mawa na itu mushaf wal hubsu jeung kalimana haram cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani jeung kagenepna haram maca Al-Qur'an wasaumu jeung katujuan haram puasa wa talaqu jeung kadalapan haram ditalak wal mururu jeung kasalapan haram ngaliwat fil masjidi di jero masjid atawa ka jero masjid in khafat lamun mikarempan atau mikasieun itu si mar'ah si awewe anu haidna talwisahu kana urat aretna itu dam getih wal istimta'u jeung kasapuluhna haram dialap suka baina surroti anu tetep di antara bujal warukbati jeung tuur. Kantun faslun asbabut tayammumi cekap wallahu a'lam bissawab.